gabung tadi dua rangken. Gigir, biwir, jalir, kelir, bukan mah jalara. holok. Holok. Atas. Nap. Dijepret. Kedap. Modern enak mah teu narulis main foto jepret. Wak. Canggih wak. Padahal kopi teh is kopi. Udah mah Di pulpen. pas sekolah teh ieu pisan wak. Bebas deh. Bebas ngopi Bebas segala ngopi wak. Berubah ya. Nah, jantan. Contoh sedang. Beda, sedang beda. Sedang atuh beureun. Kumaha kalimat? Pamongkang. Masalah binasa. Ada. Tapi apa maksud? Sedang bekel. Beng hirup, beng. Aya kan? Atau jualnya lah ya, contohnya, kayak gak kepanggil lah. Pak Gondrong pada di jepret, banding di dia, jepret. Atas? Contohnya di, apa dikeun contohnya? Ulah. Itu udah tuh. Anggap emang pemanis. Itu kopi nah itu. Anu di luhur atos 5 tingawitan panyajak lajeng paneuleung panglayar panghulu sareng pamepet ayeuna anu aya sajajar kami 5 Bagondrong bade udah 5 ayo Wak di mimitian ku nomor genep Panolong ngaeta ngarobi A jantan O atas ya Tas. Merege hese. Kokoronotomu. ada apa Bang bisa nampihan orang tuh contohnya Pak jantan Pak Pak contoh apa huruf bola asarang Pak aya garis piringnya alif sejajar pangker tekap seseueurna kieu Baha. dipaehan salah ieu tapi aya panglisan keneh Mohon. plus wa sawa matihan sana matak air biar mata buah loba bener Saka Betul lah tuh, betul lah. Salah. Mangga teruskan. iya monok ini sama ya salah yang kasih sampurasun tambang ini lain kandaman katanya tuh ya sampura ya murid menuju ujian penebus ijazah
Ti paguyuban mana Kang? Paguyuban Bedog Karawang, Bedog Karawangnya sareng saha ya abdi punten. sareng Asep Cehai. Sepuhai nya. Mangga teraskeun mangga. Sabarangkali Lieur anu panjang. eta kan satajan di kadusan teh eta. Lieur anu pararondok Apa orang kuliah sekolah launan pada di kadusan. parembut. Di warang 5-an, datang 15 kurang, waduh, sasekolahan. Aduh, alhamdulillahnya, margi di buku bahasa Sunda semester 1 kelas 7 SMP aya sebab lajeng SMA SMK dari kelas 11 kami tadi aya sebab ini seseorang mah di Langkung dan guna teh biasa bener lewat jalan di Google itu di orang timur Gampang. nya di Google itu belajar sendiri jadinya nyabar ide alhamdulillah.
Wilujeng sonten ka sadayana wilujeng tetangga sareng simkuring balik-balik sareng Kang Asep. Kang Asep Juhai. Anu mana dina dinten ieu dinten Rebo ping 18 September 2019 alhamdulillah di mana Kang Asep? Di Paguyuban Bedog Karawang di Desa Lemah Luhur. Anu saresta manawi aya di Paguyuban mana we? Di para komunitas di Karawang ya. Ya di Sawo Patas, di Papahare, sareng di KTM. Alhamdulillah pos di Ngalojong dina acara diajar aksara Sunda ieu. Alhamdulillah ya maksudnya. Alhamdulillah. Urang teh berarti biasa namun mulai Mohon, ternyata tetap bisa. tahu sama aksara Sunda. Gitu Aksara ya. Sunda. Dina sajeroning urang belajar aksara Sunda naon kira-kira mungkin Kang Asep atau sanesna sesahna atau kumaha gitu. Kira-kira mana tah gitu. Upami simkurima nya sesah mah emang sesadak anyar keneh nya. Salerus sama upami kurang bener-bener koyong ngamumule hiji ditinggal karuhun kurang papungkur ieu contohna aksara Sunda nya moal sesah sebenarnya namanya di dasarna soalnya geus tos aya tinu model rangken-rangkenan tos tinggal ngartikeun urangna kumaha urangna jeung kumaha niat urangna. Berarti intina mah urang mah kantun ngamumule. Nah, eta. Pagi biasa mah hoyong ieu gitu. Nah, ada mah sajarah enggal. Khususnya di bidang kesundaan. Saya di janten kumaha gitu huruf Sunda teh. sakedah nama huruf Sunda teh kudu tos aya di tempat-tempat umum. Nah, gitu nya. Jadi semacam tinu plang-plang nama jalan, Iya, nama iya. jalan, teras di sekolahan gitu. Kedah aya di huruf latena teh di huruf latena di handapna tuh aya aksara Sunda. Nah, Jadi orang teh modelan ciri khas. ciri khas. Sunda. Orang Sunda kita seolah ada gaduh aksara, Nah, aksara gitu gaduh. nya. Jadi orang teh modelan istilah nama kudu bener-bener Mohon. ibadah lah. Nah. Atur nuhun tos sumping ka ieu tempat ya alhamdulillah urang sasieun sabeuneureun berarti urang teh tos biasa mulungan beuneunan gitu nya. Ieu teh mangrupa hasil karuhun urang anu bener-bener ku urang beureun kudu di mumule gitu nya. Kang Asep hatur nuhun pisan kasumpingan mah. Itu oge abdi ge ngatur nuhun pisan nya. Tos di Balai Hideung ieu Alhamdulillah. tos aya nu daek ngamumule Amin. kasundaan punya benar contoh di misalnya nya aksara Sunda ieu. Abdi nganuhunkeun pisan. Nun bisa mah goroan lah nu sanesna lah. Insyaallah sakatuna Kang Asep. Mohon. Itu rata-rata Kang Asep. Atur nuhun Kang Asep. Mohon.